Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pamilon sareng pajajar anu simkuring kahormat, langkung dipayun hayu urang rojatkeun puji sinareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala kulantaran nikmat sareng karunia-Na urang sadaya tiasa kembali tempat ieu dina kaayaan sehat walafiat. Teu hilap, sholawat sinareng salam mugi ngocor ngagelontor ka junjungan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para keluargina, para sobatna, dugikeun ka urang sadayana salaku umatna tunut kana ajaran mantena. Nempangkeun simkuring Pamela Marsha Siti Shakira, simkuring salaku pandupu catur teu hilap nguturkeun reuweulah saketik apara pajejer sarta pamilon anu parantos kersa ngauluhan dina ieu gembungan kanu medarkeun sareng ngadudikeun ngeunaan seksual. Kukituna saparantos henteu nyolong kana waktos hayu urang buka ieu sawalaku aosan bismillah sasarengan. Bismillahirrohmanirrohim. Pajejer sareng pamilon anu simkuring pikahormat, saparantos anu didudikeun seksual sanes wano Jawa anu janten korban teh pameget oge tiasa janten korban seksual, sanes jalmi dewasa we anu janten korban seksual. Depresi tina naon wae anu kaalaman sabat batur bakal nyalahkeun manehna kusabab bajuna anu kirang sopan. Kulantaran waktos anu sakedik, salajengna simkuring baris ngawetasan kanggo pamilon anu baris tumarantos munirang dina ngadudikeun parantos anak kedah ngajunkeun. Teu karatos acara ieu teh saparantos rengse. Alhamdulillah acara ieu laksana kalayaan lancar. Kituna hayu urang sasarengan nutup acara ieu kumarosan hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Simkuring salaku panumpu catur nedaan hampuntenna nu kanuhun bilih aya carios anu kirang henteu seureuhna atanapi kecap anu kirang remehna lahapna kana hadirin sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.